keluarga ya. Aduh ya tehnya seueur manco di live na Cepitri, alhamdulillahnya rencana Cepitri kumah itu nuju sarehat wae atanapi nuju teu di darama panginten nuju kumpul sareng keluarga gitunya dari Ece mah kieu wae namleg di warung gitu tahnya. Dewar gede di warung gitu. Nggak boleh main-main obat. Kayak ya tuh bagus dasep. Alhamdulillah saya damang ieu mung saku nu rada teu damang teh nya. Si Queen mah ieu ulin-ulina itu tas sesepedahan. Soalna rieuh kan nya geus aya saminggu tas si Queen teh rieuh ayeuna teh karek rada mending gitu tah.